Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan kanal YouTube Capruk Radionet. Anu dina danget ayeuna sejanaraskeun deui hanca carios dongeng Sunda karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu dibantun tina buku kahiji trilogi Senja Jatuh di Pajajaran nyaeta jajarana kemelut di Istana Sri Bima anu ditarjamahkeun bebas kana basa Sunda kitunya supados surup kana dongeng Sunda gitu. Upami buku bahasa Indonesia janten dongeng bahasa Indonesia panginten gitu. Anu bade neraskeun ka bagian kagenep. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehat lahir sinareng batinnya kalih kula wargi oge sing lancar sagarupi ikhtiar anu nuju dijalankeun atanapi anu nuju dipajeng gitu sing marajeng anu nuju sarakolana anu nuju ikhtiar ari calanana anu nuju dinesna anu bisnis segala rupa we nya gitu. Oge hatur nuhun kasakur pangrojong ti sadayana anu mangrupi mancotras kana konten-kontena anu parantos subscribe-na anu parantos nge-like-na oge anu parantos nyerat komentarna gitu. Carios ieu teh nyanak zaman Pajajaran ya posisina teh plot teh para warga dangu netizen sadayana kompernakeun nuju pagiling gisikna ageman atanapi kayakinan ku sumpingna agama Islam. Tah ieu pan anu janten salah sawios momentum penting tina runtagna kerajaan Pajajaran teh. Sanes runtag atunya panginten janten naon ari kitu akhir kitu tah. Numawi disebatna di jejerna Senja Jatuh di Pajajaran teh kitu nginten. Mangga cados kamari teh tos dina kaayaan eta Ginggi. Si Ginggi teh kapendak ku Kikuwu nya nuju ngarengkol tadi gardu. Kikuwu lembur cae. Kumaha cados salajengna? Mangga sapadosnya kolong kana waktos urang lajengkeun. Saukur kewajiban geuning. Nya memang gitu. Tapi lamun maneh saukur ngalalana keur neangan sawab hapeun bah. Baik neangan pagawean dia lembur. Kuring ge keur butuh ku tenaga budak ngores ya maneh. Ceuk Kikuwu bari matana mah gular-gilar nitenan pangawakan Ginggi anu kacirina teh keker jeung sembada. Oke. Tali teh heula ya budak yo. Lamun kira-kira asup kana pasyaratan yo. Bisa diajak gawe jeung maneh. Pasyaratan ku. Pasyaratanana. Aya pan menang download lin. No download. Eta lah pasyaratan anu kamari we. Pasyaratan anu keur pagawean teh. Ge ari tugur anu dua deui ka mana teh. Asa kurang 2 urang itu yo. Ceuk Kikuwu bari lu ngalengo eta ka jero gardu. Keur nguriling Kikuwu. Keur nguriling eta mah duaan mah. Oh gitu. Wah, ya halus. Pokna bari ngaleos. Kepatna gagah naker. Kaciri sakapeung leungeunna nyeklan sarungna, bari sakali-kali muril-muril kumisna. Engkai lah. Ya Kikuwu. Ayo euy dan Gaji lu jatuh, Kunaon cenah teh? Teu ing. Beren lagu Pajajaran mah kitu tah. Lain atuh. Tah.
Eta Kiku Suntara teh jang. Ceki Banen rada ngarahu. Mana nanti nu mimpin ieu lembur? Bener. Tapi sering patelak jeung dipikolot. Nyata Rabadonglo. Hah? Patelak. Nya, sakumaha cek kuring tadi. Riceuna urusan di kerajaan, mangaruhan oge kahandapna. Ririwuhan ku alatan datangna agama anyar karasa oge di dieu. Ramadonglo satia nyekel agama lila. Ngan anjeuna teu nyaram rahayat pikeun milih agama naon wae ka asup nu anyar. Ari sabalikna eta Kiku mah mentah sing tegas cenah. Ieu lembur rek biluk ka mana? Sabab mun eueuh kategasan nu dipika paur teh rahayat jadi bingung. Antukna kajadian kacogregan kitu tah. Oh, ari Kiku sorangan bilukna ka mana eta? Nya teu jelas oge teh justru lah. Kumaha sabenerna pabadagan Kiku teh? Kuk si manehna nyarita sabab ieu lembur cenah ayana dina kakawasaan kerajaan Talaga nu geus bilu ka Cirebon. Nya aya alusna bilu ka Ratu Talaga bae. Kiku kurang panuju ka Kanjeng Prabu Ratu Sakti nu dianggapna geus teu jadi pamimpin nagara nu bener. Sabab narik pajeg anu tarik jeung sok danda sakarahayat. Tapi kan anehna teh eta teh sok sanajan kitu ari barang-barang seba mak tetep we dikirimkeun ka Pakuan. Jadi kuring curiga ieu teh sabenerna Kiku mah masih keneh segen ka Pakuan kitu. Jadi teu wani nahan seba ka Pakuan eta. Oh nya bener. Bener Ki. Pikir kuring ge kitu tah. Oh, atuh kitu mah pelimpannya teu boga pamadagan. Nya meureun masih keneh mikir-mikir kitu. Nya mun kitu mah kuring ngarti atuh. Rea carangka wawadahan katut dongdang anu aya di pakarangan Imah Ramadonggo teh keur kepentingan sebahnya. Apaan geus. Aduh, Mang Caca ieu kumaha ieu? Naon atuh? Heuh tah nanyakeun deui anu geus kungsi dibahas. Naon sih? Kuring mah sakur maca ieu da imang kieu teksna yo. Heeh, atuh Ki Banen sok be atuh pairan. Nya bener eta teh kitu. Tah ayeuna keur usum panen di Serang jeung Huma. Seba ka Pakuan oge diiangkeun teh sataun sakali mangsa usum panen. Ngahaja barang eta dikumpulkeun nu satuluynya bakal dikirimkeun ka Dayo teh. Sok sia nanya deui Dayo teh naon? Teu eta mah sajabati kuring ingat bari nya ge eueuh da teksna ge nanyakeun Dayo mah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Yeuh. Ka Pakuan teh jauh pisan. Jauh pisan. Lamun kudu sakaligus ngirimkeunana eta aduh. Batak paeh langayeuseun di jalan meureun. Tah ku kituna yeuh. Dina ngirimkeun seba urang ukur ngirimkeun teh nepi ka belah ditueun Sumedang Larang bae. Tah di dinya aya nu nuluykeun sakur desa nu masih keneh bilu ka Pakuan. Tangtu maraneh ge ngirim seba. Jadi dihijikeun kitu, dikolektifkeun cek bahasa masa depan mah. Oh, bahasa baring supagi teh nya. Kitu. Tah, gitu bener. Yo, baheula mah nya saacan kerajaan Talaga bilu ka Cirebon. Seba tahunan teh dikumpulkeunana di Talaga. Artina nu ngirimkeun seba ka Pakuan teh tugasna aya di kerajaan leutik nu aya dina kakawasaan Pajajaran. Tah sanggeusna ayeuna mararisah eta kerajaan-kerajaan leutik teh. Ngeureunkeun kirimanana. Tapi hiji dua desa nu masih tumut ka Pajajaran satia keneh ngirimkeun. Dihijikeun jeung wewengkon sejen nu pada satia keneh ka Pajajaran. Ki Ogel milu mairan parori kumdang. Nya salah sahijina desa urang ieu jang anu masih keneh satia ka Pajajaran teh. Parawari kumdangu. Hawar-hawar kadenge aya sorakoh kol ngadeuketan. Ceuk Ki Ogel mah eta teh tandaning dua urang tugur ngadeuketan. Ginggi can kungsi tepung tah jeung maranehna nu duaan deui mah sabab maranehna datang sabot Ginggi keur kasarean teh. Sorakoh kol beuki atra kadenge ngadeuketan. Remeng-remeng mimiti ka ciri aya dua urang ngaleumpang muru eta garduh. Cahya bulan mimiti lingsir ngulon. Ginggi mimiti eces kana rupana nalika maranehna muka sarung anu diharudumkeun. Meh teu tiris teuing dibarengan caangna seuneu tina obor. Para wari kaum dangu sing horeng ngarora keneh pisan nu duaan ieu mah yeuh. Tugur teh ukur beda 1 tahun 2 tahun jeung Ginggi.
Nu mawa koh pakulitanana rada hideung huntuna ngor rada maju ka hareup. Nya atuh ai maju mah ka hareup nya maju ka tukang. Ieu mah penekanan kitu ge ye sok ta eta teh nya nu nembe teh para rekom dangu aya kumisan ipis dina gadona aya rambut-rambut anu carang. Nu mawa obor mah hiji deui saurang deui leuwih kasep ngan paromanana siga anu sombong angkuh adigung kitu tah. Bibirna ipis lir ngajebian bae semuna teh. Ningali Ginggi nu diuk nangkep tuur nu mawa koh tumanya kaki ogel. Tahan geuning geus datang. Us ditanya bener-bener eta budak teh ke. Kuring nu laporan kaki kewogeuraan aya jelema deungeun ieu teh. Nu mawa obor nempas. Kumaha cenah taksiran Ki Kowo? Jelema bener lain ieu teh. Hah? Cek si Kasep bari nunjuk Ginggi ku obor nepi ka Ginggi eta ngalenggak sabab sinu obor meh rek antal kana beungeutna. Aduh, di sopan kitu teh jelema teh. Ki Kuwu teu mikir nepi ka dinya. Sabab Ki Ogel nyaritakeun sajalan terahna jeung sawajarna, sakumaha nu katingali jeung katerangan anu kadenge. Teu ditambahan, teu dikurangan. Naon kitu anu dibejakeun ku Ki Ogel ka Ki Kuwu? Nya cek kuring teh sajabat ti bodo jeung ku uleun ieu budak teu ngabahayakeun keur urang sarerea. Datangna ge teuing ti mana? Manehna keur ngalalana tuluy kaputingan di dieu heugeus sinaga wewe sabisa-bisa. Ceki Ogel bari ngareret ka Ginggi nu jongjon nangkep tuur. Teu jahat, tapi bodohnya. Eta cek si Kasep ketus eta. Yo tuh kitu teh. Tapi Ki Kuwu geus mere idin pikeun gawe di dieu. Cik, kira-kira napa gawean naon anu bisa dibikeun ka manehna eta? Cek nu ngohor milu nyarita. Duh, teu tiasa langkung jelas, Kang. Kulon, Teu tiasa nu langkung jelas eta. teu tiasa. Ieu mah tos sateladanya kieu avan ieu kieu mah kurang mah. Ada di cekasan di sakrik. Cik, kira-kira napa gawean naon anu bisa dibikeun ka manehna kitu? Tah, lumayan lah. Ajeng. Lanjut ieu teh. Ya. Nya tangtuna ge lain pagawean anu ngabutuhkeun pamikiran. Ceki Ogel. Kibanen anu ngabandungan ukur ngeh keh bae. Ari Ginggi manehna mah teu pati mirosea kana uplekna nu cacarita. Sabab Ginggi ngarasa yen maranehna utamana anu alanyar datang teu saeutik oge mirosea ka manehna. Sokomo deui ngajak nyarita. Teu lila opat tugur teh guk gek dina bale-bale. Ginggi ngelehan. Ngised diukna ka juru. Sabab manehna sadar yen saukur ngilu numpang wungkul. Tong nepi ka ngaganggu anu keur jaraga. Opat urang tugur teh atuh ngawarangkong eta uplek ngarobrol kadengena siga nu keur nyaritakeun sisiapan hiji acara. Sok kadare dia. Dah. Geser atuh, geser. Adik. Dia juru. Jadi tilu poe sanggeus panen. Karek urang miang nganterkeun seba teh nya badi. Ceki Ogel. Nyaki. Kan handaka pesta panen teh ukur saputing lumangsungna. Cek nu ngohor anu sing horeng ngaranna teh Madi para ikom dangu. Baheula mayuh pesta panen teh 7 poe jeput diayakeunana. 7 poe urang peuting. 7 poe 7 peuting. Tebak tata keneh atuh. Gitu. Kabeh kasenian dipintonkeun. Timimiti rengkong, dog-dog lojor, seni dalang nepi ka carita tembang aki pantun. Malah nepi ka bisa ngondang rombongan renggong gunung ti Tatar Galuh sagala. Para wanoja nu gareulis jul-jol eta lain ti lembur urang wungkul. Nu ti luar lembur oge daratang ngalut jeung para jajakana atawa dibarengan ku kolot-kolotna. Maranehna ngadatangan pasar nu diayakeun dina wanci peuting. Tuluy silih tukeun barang anu dipikabutuhna. Nu geus boga duit logam ti nagri Campa, Cina, keling, parasi atawa pasai jeung siem dipake nukeurkeun barang kabutuhan nu leuwih aya ajenan kitu. Ceki Ogel bangun anu nineung ka mangsa jaya nu ka tukang. Ari ayeuna kumaha? Cek ngohor. Nya ayeuna mah teu rame siga baheula. Pan kasaksian meureun ku maraneh. Pesta panen tahun kamari ge ukura 2 poe.
tahun ayeuna malah ukur sapoe. Nu ngaran pasar ti peuting teh ngan ukur aya pagelaran pantun we eta ge keur nginget-nginget bangsa Bareto. Tahun kamari rea sodagar ti wewengkon Kandagalan teh nawarkeun kain ipis buatan campa. Hah? Kain ipis? Kain ipis ki? Nya kain ipis. Kunaon maneh? Keur naon eta kain ipis? Kira-kira keur naonnya? Ya teuing atuh. Keur nu ipis-ipis we eta wah. Nya meureun keur eta nyeun bubur lembu kitu atawa ih lain kain kitu. Mahal ieu mah. Geus kira urang tuluykeun heula. Ke ngabahas kain ipis bake. Nya tahun kamari teh rea sodagar ti wewengkon Kandagalan teh nawarkeun kain ipis buatan campa. Tapi barang nu siga kitu mah ukur bisa ditukeran ku duit togam teh sabab teu bisa mun dibandingkeun jeung kapas 10 kati atawa pare 10 dongdang. Geus eueuh nu boga deui di lebur urang teh ayeuna teh yo. Nya atuh aya kitu mah memang kain ipis mahalnya. Nya tuh. Tapi aneh. Nah pan serang tengurangan. Huma ge upluk-aplak pan. Nah urang lembur teu bisa boga pakaya leuwih ki. Cek nu kasep nu kacirina angkuh ku Ginggi teh mimiti milu nyuara. Ari bieu eta mairan geuning eta? Heueuh eta mah mairan, imang milu nyarita gitu. Yo, lamun dicaritakeun mah bisa disoledat letah ieu teh yo. Bisa jadi salah paham. Geus lah leuwih hade paluruh sorangan ku maneh seta. Titenan jeung saksian sorangan. Engke maneh bakal nyaho naon anu sabadarna. Nyaha sahenteuna keur kayakinan maneh sorangannya. Cek Kibanen. Harita karek kanyahoan ku Ginggi yen anu kaciri adigung teh seta ngaranna. Dina kaayaan anu keur simpe kadenge hayam mimiti kong korongok. Ki Ogel ngagoledag dina bale-bale di bantalan kedua leungeunna nya kitu deui oge Kibanen. Sok sanajan ukur peureum hayam bari sirahna ditanggeui ku tuureuna. Madi masih keneh nakolan kokol anu beuki lila beuki laun nepi ka eureuna. Ari Ginggi mah di tadi keneh sare ngarengkol di juru. Para wargi kaum dangu netizen sadayana wanci geus ninggang isuk-isuk geus rek meletek panon poe. Harita Ginggi digeuingkeun ku Ki Ogel. Kunaon teh? Itu sarena teh. Yang, yang. Udang. Geus esuk geuning. Yo, wisi rek mandi jig geura ka pancuran. Pancuran keur umum ayana di luar lawang kori. Tapi engke dibukana teh lamun balebat geus hurung di belah wetan. Bari masih lulungu keneh Ginggi gigisik tuluy gigi deug pikeun ngusir rasa tunduh. Ginggi geus niat hudang isuk sababrek nuluykeun dalam pahanana. Esuk geuning. Tapi mana nu leuwih pentingnya euy. Nah nuluykeun lampah ieu teh atawa neangan pagawean di ieu lembur. Sabab ceuk katerangan ti Kikowo siga aya pagawean anu cocok keur kuring tadi peuting teh cenah. Tapi engke we kumaha-kumahana mas anggeus mandi Cek Ginggi agar rendang sorangan. Harita karek sadar manehna tinggal sorangan dia tagarduh. Ki Ogel jeung Kibanen teuing geus kabarana. Soal pamuda anu duaan deui mah Ginggi teu pati malire. Sabab mun teu panggih deui ge teu nanaon keur Ginggi mah. Ginggi tuluy ngajawang buntelan kaena laju leumpang muru lawang kori muru kanu disebut pancuran teh. Kasampak panto lawang kori teh geus muka para wargi kaum dangu bari jeung eueuh nu jaga. Artina mun siang mah urang lembur teu pati hariwang bisi aya gangguan anu teu dipiharep. Sababaraha ratus lengkah luareun lembur aya jalan satapak ka beulah kenca. Jalanna mudun pungkal pengkol. Tuluy kadenge sorat cai nu ngiricik tina pancuran.
Caina herang ngagenyas bebuhan ti Cinyusu nu bijil tina lebah tonggoh nu mapai kana sela-sela batu tuluy kana awi pancuran anu ngahaja disadiakeun. Eta cai tina pancuran teh ngocorna tuluy-tuluyan nyiptakeun walungan leutik anu rea batuan anu bisa jadi sok diparakenya seuh papakean. Kulantaran cek pangrasa Ginggi masih keneh simpe atuh eta Ginggi gowat eta gesat-gesut ngalaanan papakeanana. Baju kampret nu warna nila, calana sontongna oge dilaanan. Aduh, keblus eta manehna mandi dina pancuran anu caina tiis cecep nembus satulang sandi. Ieu meureun pancuran teh yo. Duh, segar. Aduh. Biasanya euy, moal noong. Tapi kahiji mangsa aya nu ngajerit rada kapegeg parawe kaum dangu. Ginggi gancang ngalieu. Sing horeng nu ngajerit teh datangna ti hiji wanoja. Eta wanoja teh kaciri nutupan bibireuna bari ngabalieur tuluy nyumput dina tatangkalan. Suara saha eta euy? Aduh. Kala euy. Kuring buligir keneh euy. Aduh, kala coka ka dieu, buligir keneh yo. Aduh. Cek Ginggi gura-giru nganggeuskeun mandina. Kuring mah nyumput di dieu. Moal bisa nempo. Tapi maneh teh salah. Ieu mah pancuran keur nyeuseuk awewe. Hah? Awewe disusuh? Kumaha eta teh? Nyeuseuk awewe kumaha? Lain kitu. Paranti nyeuseuk awewe kitu maksudna awewe menyeuseuk di dieu. Ieu atuh da kalimatna. Itu mah cak keur nyumput ya. Oh, saha eta jeung mandi di dieu sagala. Geus nyaho ieu mah keur awewe. Maneh teh anu tadi peuting nyuguhan di imah Ramadong Lolin. Nya. Manehna teh aki kuring. Nah, bet teu daek ngobrol jeung kuring atuh. Ih, teu sopan atuh. Piraku awewe ngajak ngobrol kana teu wawuh. Nu karek panggih. Mun ayeuna bisa. Ih. Gancang geura indit. Mun kapanggih kuno sejen maneh bakal dicarekan. Lalaki teu meunang pisan deket-deket ka ieu pancuran. Ieu kuring mah geus jauh ti pancuran yo. cek Ginggi parawe kaum dangu anu tetela geus nangtung gigireun eta wanoja. Atuh wanoja anu make kain jeung kabaya hideung, anu rambutna hideung meles ngerumbai semet cangkeng teh ngoreja treuas. Nalika manehna muterkeun awakna bet nyampak aya hiji dedegan pamuda anu make ikat saged di baju kampret. Nah, iraha maneh bet aya di dieu. Iraha rengsena. Teu kadengina naon? Cek eta wanoja bari neuteup ka Ginggi, katara ku manehna irung Ginggi anu rada mancung. Panona anu cureleuk jeung gado anu rada aya beulahan. Sabalikna Ginggi ge kataji eta ku pipik henca anu kempot. Irungna anu leutik mancung, bibirana anu beureum ipis, mata eta mojang anu hideung teteupanana seukeut. Ginggi oge kataji ku beulahan dada jeung kulit anu koneng umyang. Pinareup nu ngeusi matak nangtang birahi lalaki. Nah, maya ca Eta mata teh ka mana wae dijaga eta mata heh. oh teu bisa. Eta karek nempon kitu aduh. Gogoda eta teh. Neng. Eta wanoja sadar karena naon dipencrong ku Ginggi, manehna gancang nutupan awakna bari siga anu era parada. Ginggi oge jadi era atuh beungeut jeung ceulina asap panas jeung beureum nalika sadar kalakuanana katangan ku eta mojang. Teu uyahan. Atuh plak eta Ginggi nampiling sorangan paroy kaum dangu ningali kitu eta wanoja teh olohok gancang tumanya. Sia. Aduh. Kunaon Kang? Yo aya rungit ya aduh. Si wanoja seuri leutik. Nah, bat disungsurikeun reungit pirage atuh ya. Aduh. Asa kakarawe di lembur kuring aya reungit isuk-isuk. Eta wanoja teh kalakah seuri deui. Ramo-ramona anu bodas lalancip lir pucuk eurih teh dipake nutupan seurina. Ya, sabenerna mah memang eueuh reungit. Ya padi atuh eta cuang pamawakeun eta jingcingan teh siga nu berat kitu. Teu kudu. Tos biasa kuring mah. Saban dinten ngajingcing nu kieu. Eta wanoja teh nolak. Nya sakalian we atuh.
Kuring gerek nyeuseuk pakaian nu kotor ieu. Ye, pan geus dibejaan tadi. Lalaki teu meunang deket-deket di dieu. Teu meunang ka dieu. Sok adekeun we keseuhanana. Urang panyeseukeun. Cek eta Wanoja bari ngajawang pakaian kotor anu dikekelek ku Ginggi. Tapi etah Ginggi ngantep bajuna dibawa ku eta Wanoja. Malah dina hatena aya rasa bagja dikitukeun teh. Oh, kuring nungguan di dieu we nya. Tungguan we di imah. Aya kulub hui ngahaja dipangnyieunkeun. Ongkoh aki hayang panggih cenah. Cek Wanoja nu rambutna lemes nutupan tarangna teh bari ngalengkah muru pancuran. Ginggi nuturkeun ku paneteupna nepi ka leungitna di pengkolan. Para wargi kaum dangu teuing kunaon Ginggi bet ngarahu harita. Nepi kalat poho kana caritaan si Mojang yen manehna keur ditungguan ku Ramadonglo. Manehna kalakah cinaku diuk dina batu di sisi jalan. Manehna ngalamun di barengan hate anu bungah. Sokomo nalika kadenge ku manehna sora cai pancuran anu siga keur diulinkeun ku eta Mojang. Sora anu keur mandi. Atuh pipikiran Ginggi ngalayang kamana-mana para wari kaum dangu. Meureun sakur anu tadi katempo ku manehna teh nyaeta rambutna, pundukna, palebah dadana, kulitna, nu koneng umyang, kabeh diguyur ku cai eta pancuran. Asa ku gede milik eta cai pancuran cek pikireuna bisa nyaksian endahna pangawakan eta Wanoja nu mulus jeung teu di baju teh. Aduh. Gigi, Atuh Mang Caca ieu cicinya keur ngabayangkeun yo. cek saha eta mulus, ha? Hah? Cek saha eta mulus pan teu kaciri atuh. Heueuh nya. Heueuh di papantos we kitu di papantos. Heueuh eta gede milik Mang Cacanya euy, cai pancuran. Bisa ngagilisir mapai awak jeung pakulitan eta Wanoja. Oh. Keher eta cai pancuran. Kalau keambak-ambakan kacai pancuran atuh. Pasti eueuh nu kaliwat ku eta cai sok. Make jeung nekean sirah sorangan gitu. Aduh. Bener tah Ceki Dharma. Mun teu make kadali, kuda bisa lompat ka mana wae. Pon kitu deui jalan pipikiran, kudu make kadali. Ingat teu Ginggi? Oh, bener kitu Ceki Dharma lah. Aduh, Itu diingetan wae. Eta inget kana pepeujeuh Ki Dharma teh nu tadina poho teh nyaeta ditungguan ku Ramadonglo. Atuh berahe jadi inget. Gancang manehna nguniang nangtung rek manggihan Ramadonglo. Saat Canjung Ginggi ngareret heula ka jalan satapak pamudunan ke pancuran. Karek gerek ngalengkah bletuk eta sirah na karasa aya nu nako ti tukang. rek miang ka Ramadonglo teh yeuh jadi aduh. Aduh teh. Ginggi gancang ngalieu ka tukang. Lain pedah ku nyeri para wari kaum dangu tapi reuas. Ceuk rasaanana geus ti tadi eureun nekean sorangan teh. Nah ayeuna bet aya dina getok kana sirahna. Toh. Si lain keur ngintip nu mandinya. Cek hiji lalaki anu ngamang-ngamang padeungeul. Sing horeng manehna teh badi. Pamuda anu jangkung hideung bari ngoh ngora teh. Pasti manehna nu deungeul Ginggi kurancatan teh. Si cecek saha kuring ngintip nu mandi ha? Pastilah ngintip. Mun teu kitu nyaha maneh bet aya di dieu. Deket pancuran pamandian, ha? Cek mandi bari geus siap rek kababukeun deui rancatanana. Kuring mah teu ngintip nu keur mandi. Malah karek beres mandi aing mah. Tembak Ginggi deui. Ngadenge kitu mandi olohok siga nu reuas bari tumanya. Hah? Maksud maneh? Tadi maneh mandi di pancuran eta. Cenah bari nunjuk ka jalan satapak anu muru ka pancuran. Oh. Naon kitu? Kooplok sia. Nah maneh teu nyaho. Yen ieu mah khusus keur awewe. Cek mandi bari nyentak. Bibirna calangap. Huntuna nu ngoh-ngor teh beuki katara bae eta. Jarang koneng jeung Sok we bejakeun Mang Caca bae lah. Da kitu dina teksna. jeung semu hideung para wari kaum dangu. Teu basa tadi nama. Bae we. Tenang naon atuh kuring mandi di dinya. Tembak Ginggi siga nu teu ngawaro. Para wari kaum dangu atuh tamadi teh jadi ambek. Belesur manehna ngaheumbatkeun rancatan anu dipake paneungeul muru kana ubun-ubunan Ginggi. Tapi Ginggi teu mikeun kitu wae narima eta paneungeul komo make jeung ngerahkeun tanaga mah. Manehna teu hayang nyieun kaonaran sok komo bari kanyahoan di banda ilmu kadugalan.
Ginggi harita nungkup bangetna ku dua leungeunna padahal bari jeung muringis teh rikat mundur ka tukang bari ngareundeuh. Dasar kurang ajar sia. Yo, tolong. Atuh yuk laplos. Eta rancatan teh neungeul angin paroy kaum dangu. Satuluyna Ginggi lompatan ka ditu ka dieu gorowokan menta tulung eta. Ari madi manehna ngudag buringas siga nu hayang puas. Harita panon poe beuki caang. Urang lembur mimiti rabul muru ka pancuran. Atuh maranehna pating naringeuh. Nah, wayah kieu aya nu kokowongan minta tulung bari paudag-udag. Sawatara urang lembur burber muru ti mana sojolna sora eta. Breh teh kacaririeun ku maranehna aya dua urang pamuda keur lompatan. Nu hareup minta tulung, nu ngudagna ngobobat babet rancatan ka kenca jeung ka katuhu. Salah saurang pamuda anu pangheulana nepi geuwat megat maranehna. Tolong. Tolong kok Aisyah. Tolong. Kalau lumpatan. Urun. Saya ginian si Made teh. Made kunaon maneh? Gituan heh. Rek kan dia eta budak ha. Hah? Koplok. Kurang ajar manehna teh eta. Kurang ajar manehna teh. Kurang ajar jeung koplok kumaha manehna teh Made? Hah? Cek seta bari ngararet ka Ginggi. Eta manehna teh manji di pancuran awewe. Dicaram jeung diingetan kelaka ngalawan. Bae we cenah kitu ngomong teh. Kitu Lin, maneh ngajawab kitu tadi ha? Eta asukan. Kitu Lin omongan kuring tadi ha? Tuh, pan. Kau jenge tuh. Kau jenge teh si eta ngomong. Kurang ajar pan. Kurang ajar kumaha? Maksud kuring. Bae we dah tadi macak dongengna kitu. Pada ikomdan rupina urang liren heula eta nu patorong-torong ye kumaha saterasna ye mangga urang lajengkeun ieu carios dina bagian salajengna simkuring teu kendat ngaturkeun da dihapunten dina seueur kakirangan sareng kalepatan dina midangkeun cariosna mugi-mugi sakudak sakedikna aya hikmah mangpaat oge hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun dina ieu channel. Boh bilih aya nu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mah mung kalarasan bae sanes kae ngahaja-haja. Sim kuring saja amit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.